barudak geus ngariung di bumina Abah Odi. Cara sasari rek ngabandungan dongeng samemehna lalajo heula TV nu ngawartakeun aya oknum pajabat nu dicangkala KPK dumeh kalibet korupsi. Ulah ditarurutan barudak, saur Abah Odi ngawawadianan. Kitu peta teh mata cilaka siga nu kaalaman ku sakadang munding, saur Abah Odi deui. Sapertos munding bah? Tanya Didi. Nya, gerayeuh regepkeun dongengna. Barudak, mani pidepong-depong bae rek ka Bandungan. Dongengna Abah Odi ngeunaan sakadang munding. Zaman baheula di Karajaan Sato nu pernahna di jero leuweung gledegan, kaayaan nagara teh repeh rapih. Sakadang singa nu jadi rajana kacida bagja jeung sugema ningali kaayaan kitu teh. Ya kitu deui rahayatna sabangsa Sato, boh nu gede, boh nu leutik, hirup tingtrim. Ngan kaayaan kitu teh dumadak robah nalika aya kajadian nu matak ngagempurkeun balaria. Ari ulon-ulonna mah taya kajaba, nyatana mindeng kajadian rahayat silih kakalakeun. Rahayat nu lemah teu daya teu upaya dina nyahareupan ka keadilan anu dipilampah ku sabagean pagawe kerajaan. Zaman ayeuna mah disebutna oknum barudak, saur Abah Odi. Sapertos anu diberitakeun dina TV nya bah? Asep Mairan. Nya Sep kitu, saur Abah Odi. Teras ngalajengkeun deui dongengna. Caturkeun sakadang munding anu kapeto jadi hakim keur mutuskeun hiji perkara geus ngalakukeun katiadilan dina ngahukum sakitan. Manehna sok cueut kanu hideung, ponteng kanu koneng, anu sidik salah teu dihukum demi anu bener disalahkeun jeung ditebanan hukuman. Rahayat ngukur maok barang teu pira bari kapaksa dumeh lapar dihukum berat. Ari pajabat beunghar nu curaling dihukum hampang. Pangna bisa kitu sabab sakadang munding hirupna awuntah adigung. Rasa maneh jadi pangagung, teu wareg ku gaji gede nu geus disayagikeun ku nagara. Manehna teu eulem-eulem narima panyogok tinu keur patelak dina bidang hukum. Teu aneh mun kaayaan nagara leuweung riceum. Enjo kaayaan kitu puguh bae sakadang singa bendu lewat saking. Teu rek kitu kumaha atuh, da kaayaan nagara beuki kacau, para pagawe beuki wani ngagrejud harta nagara. Nya kitu deui sato-sato nu milampah jahat wuwuh mahabu. Gancangna carita sakadang singa nitah munding sangkan ngahadap. Munding, maneh ku kami diangkat jadi hakim teh sangkan negakeun keadilan. Hukum salah, bela nu bener. Abdi ge kitu nun. Cek munding motong omongan sang Raja Leuweung. Jempe heula sia. Raja Leuweung ngagaur babaningkeun heul nenjo paripolah sakadang munding. Tongang les maneh. Kenyataan nagara Leuweung geus riceum. Anu migawe kajahatan lain wae rahayat, tapi oge pagawe nagara. Hal ieu nuduhkeun yen gawe maneh teu balik. Sakadang munding teu ngajawab. Hatena mimiti ngeleket teh, sadar kana kesalahan. Rumaos nun, kula lepat nedasi hapunten. Munding nu zaman harita mah kaasup sato galak melas melis. Teu bisa. Kesalahan maneh kacida gedena. Kuduna maneh ditibanan hukum pati. Tapi
kami mau kitu. Kami maneh dihukum kemenang ayah di negara leuweung geledegan. Awas, lamun andika wani-wani datang dari kadieu, kumpati moal asa-asa rek ditibangkeun. Nyantuk nama sakadang munding narima putusan sang raja leuweung. Harta bandana dijabal ku negara, manehna indit mawa awak sabeuleuk geunjeuran. Keluar ti leuweung, nepi ka akhirna cunduk ka sisi leuweung nu ngampar ku pasawahan. Di sawah manehna sumegruk ceurik ngarasa kaduhung dumeh geus kapahung. Keur kitu cebul patani rek macul sawah nu dipake guyang ku munding bari ceurik. Menjo aya sato leuweung nu kawentar galak, patani reuas kacida, manehna rek balik deui ngan dicalukan ku sakarang munding. Manusa, tong lumpat, anggur tulungan kuring. Cek sakadang munding kituna teh bari deg-deg nyaritakeun nu geus kaalamanana. Ku kituna kula sejak kumaula ka andika manusa, moal rek baha kula rek tobat. Nya heug, tapi omat ulah nyieun gara-gara. Lamun nyieun gara-gara kami maneh diusir deui ka leuweung geledegan. Moal, sumpah nage moal. Nya ti harita sakadang munding jadi lineuk, terus ulun kumaula ka manusa, pang-pangna ka patani. Tanagana nu bedas dibaktikeun keur ngagaru atawa ngawuluku di sawah. Pamirsa, mung sakitu anu tiasa kapihatur, kirang langkungna sing kuring nyuhunkeun dihapunten. Billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.